dia pala tam-tama anu kamu. Ngaran mana saha? Hah? Ngaran kaula Arjuna. Hah? Arjuna. Oh, Arjaun. Tung dibulak-balik ngaran kaula Arjuna kurang ajar. Modar sia Jun ku aing. Hutang pati pada pati, hutang udang pada udang maju. Dia, woi, sia. Usek sia. Aduh. Dia. Modar ku aing. Aduh lesutkeun denawa eueuh ku aing sia. Dibalangkeun ku aing bangsat. Hutang pati pada pati, hutang udang pada udang. Woi. Aduh, Paman Arjuna dibalangkeun paman. Plan pegang plan we jeneng. Binatang denawa dibabat ku aing dening pusaka ku dewe. Moroh kuan. Tasih salila teu naon lagrag di luhur. Diparengkeun Mang Salamet kasep katut kaca. Halinge teh denawa urang babat ku Mang. Sae mangga wilujeng paman. Ku dewe. Pena stiker sayang domampara. Ieu denawa kasasarti corona dening pusaka Arjuna kap angang hingga masing patit teu makaning berlaya. Gatut kasak maju. Alah, anjing alah. Alah, anjing
gue tengah yang ditajong aja kan. Alah syulah aja yang oke aja kan. Alah yang oke. Alah ngural aja kan. Alah aja galah. Mih keluar deui. Mangkaning 7.000-an. Alah lebar euy. Geuleuh. Dahar deui naon hayang top atuh tah hayang mah. Bisi kurang keneh tah mereka. Kop iki nya. Walau. Mister sarumangan anjing. Walau. Hayang utah. Aduh, Bang Bening loro. Alah, mangapun. Loba teuing si goblok. Saha maneh saha? Geus. Alah, aduh bangala, Bang ampun Bang. Sia teh meuli kuat-kuat teh goblok, camur ke batu wae sia wae. Naon? Naon teh hujan naon euy? Naon teh hujan? Anyir utah goblok. Paingan aya hujan haseum. Minum teh teh. Mutahan sakaing ampun Bang. Mutahan ampun alas. Alah. Gigi break lo bateng jadi lieur. Alah. Jangan aduh. Wah, cilaka asli asup deui kukupu. Aduh. Jangan ada ribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus paluru. Apa itu? Ulu mun urang mah di kolornya euy. Da buta mah di kolor. Tara kapoe tapi tutung. Da sok ieu. Anjir. Amit-amit ih. Alah. Anjen lelaki langit telangan jagat karena kaula morek menur sasi kumaha ngedat satunjang beas dipayahan ku aya biwa. Walitungan jeung aing sia hayang nyaho saha nu sia teu aing. Punten Kang Jiraba. Dodot supados tereh we mah. Tereh naon bot? Ieu lawan ku kaula we supados tereh ieu. Rek di kumaha? Kaula boga aji pamungkas. Kitu dot? Iya, beres dot. Katot kasa? Ai. Yang Akang tingali dulu. Murid aing. Geura bebenah. Aing keur bebenah ieu dengan samak. Bari lalangiran lajuna kayu. Aduh. Rek balik apa moal? Moal bisa sangatot kasa? Hah? Naon aja rek mantuan papajeun? Hayang nyaho jeung aing sia. Bener anjeun teh galana. Anjeun teh galana ka kaula. Tega aing. Pati tega. Rasakeun pembalasan ti aing. Ilmu naon sia? Ilmu pamungkas aing. Beres tot, alus tot. Cik aing hayang nyaho tot. Punten sanes nemongkeun kagagahan ieu. Sok tot. Sanes sombong kulantan. Lamun alus aing menta tot, ya pasti dibasikeun. Pasikeun ka kulan. Bagi rata. Awas. Iya. Ada aya nu hilap. Lepas
Lepas. Tarik lagi. Lepas. Yo. Wirya, dog jump, Wirya, dog jump. Coba ini, kejar, lulus. Bis. Nanaon sih deh? Ilmu naon tot? Kayak sekarang pul. Aduh hilap juga dia. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Lanjut. Wirya, dog jump, Wirya, dog jump. Coba ini, kejar, lulus atuh. Lulus. Anak aing stres. Si Gatot stres. Nanaonan sedeh. Kabat. Kening panawat teh garelo. Ampun. Waduh, aing kudu bebeja ka si Kresna. Kresna. Tulungan anak aing gelo Kresna. Wirya, dog jang, duman ini kejar, lulus ngajedong wae. Are-are. Sukses. Punggu ku aing ditipu. Aduh anjir, nyeri kulit peuteung anjir. Aduh anjir, nyeri kulit peuteung aduh. Nyumput. Mana guru gelo? Panggih ku aing siap poti payahan si aing. Alah anjir. Edan sia. Nepi ka beureum beungeut aing. Nepi ka era ku balarea aing disebut stres dua baing. Gara-gara aing ditipu ka si Edan tah. Baingan cicengilan wae ti baheula. Nyeta we nipu ka aing. Panggih dipayahan ku aing si di mana sia? Hanya cilaka aing aduh. Aing cilaka deui. Aduh aing da eta wir yang wir goblok teh gitu lah. Jadi wah aing kieu. Aduh ampun. We teu lumpat ti piheulaan ku aing sia. Yo. Dia ku aing sia dipegata wa teu ka dieu lupata. Duh aing mana aing balik deui. Nyumput. Aing ngejerok wae atuh. Lain tewak we teh. Geuleuh teh aing. Tina garap jamu dwipa pada bubar katauran. Kacarios ieu ditumaritis. Semar Badranaya kasumpingan otipati jagatnata atuh reuwas Semar warahwa wirih wiresieun katohian Semar teh saha saleresna? Kakang Semar. Saha? Ye kaula Kang. Ai nanaonan sia ka dieu? Otipati? Ai Gusti. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewuh mangkulingan rata den nira. Nanaonan sia teh ka dieu nanaonan? Ai nyangakeun sadaya-daya beheung tangertek-teken suku genteng belokeun Kakang Semar. Naon? Ieu panginten anu diberi kapalai ku salirana. Sia teh kumaha lamun aya batur da aing kadale ada tangan ku sia deui. Sanes ieu anu diberi kapalai ku Kakang Semar teh. Dipekayang ku naon sia?
upami Kakang Semar palesa warga deui mah ulah miwarang bebenyit ulah miwarang budak da kaula ge boga rasa boga harga diri naon maksudna naon maksudna itu Kakang Semar naon maksudna sidawala ngamuk di sawarga ai sidawala ngamuk di sawarga amuk-amukan sidawala di sawarga pasti jadi piwarang ku salira upami salira palai sawarga memangat teuing ngan carana ulah jiga kieu atuh Kakang Semar sidik ku aing ge dicarek teh sidawala teh dicarek kumaha disarek ulah ka sawarga jadi ieu teh sanes piwarang Kakang Semar cing julang ngapak teuing aing kudu nitah bebenyit aya perlu mah aing sorangan ka itu deuleu ai aduh ieu teh teu ngarti kaula teh kumaha tapi saktina luar biasa Kakang Semar sidik aing ge dileuleskeun leuleus aing teh itu Kakang Semar jadi ieu teh leres sanes piwarang Kakang Semar lain aduh hapunten kaula parantos awon manah ka salira Kakang Semar dosa kaula parantos awon mana ayana untung eueuh tatangga sadeuleu akeun bae pati ye Semar Bu saha ulah kaget ya aing ngedawala yeuh ai tuh Kakang Semar kunaon si dawala teh ci buru datan nirata ngademan datan nirata ngademan lewuk mangkulingan rana dene rasamya sampun prapta nanaonan sampai kamu-kamukan di sawarga nanaonan anjeun dawala make amu-kamukan di sawarga ya lamun teu ku jalan kieu aing moal bisa ngahijikeun maneh Semar jeung si Otipati tu si edan nanaonan ieu teh dawala anjeun teh lamun jalan teh kieu Semar jeung Otipati moal ngahiji seperti kieu ya nanaonan sia heuh rek ngadukeun aing jeung Mang Silaing lain naon maksudna ya Semar si goblok anjeun disebutna Semar sempengangken-ngangken bar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam maksud lain tempo ku mata batin maneh ulah mata lahir anjeun nempo ka kaula Otipati tempo mata batin anjeun ka kaula ulah kalimpudan ku aliyah dunya anjeun Semar Badrana yang ngadak-ngadak ngarumuruk lir kapuk ka ibuna lir kapas kahujanan di payuneun ieu dawala ayana aduh ampun pangersa naon atuh maksudna teh aing teh geus harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan nempo alam dunya geus teu merenah deui nempo nagara geus awut-awutan deui aing teh hayang ngahijikeun deui antawis anjeun Otipati simul ti pamingpin anjeun Semar simul ti masyarakat simul ti pamingpin anjeun Otipati ayeuna kudu ngahiji deui jeung simul Semar nyaeta rakyat cenekna anjeun pamingpin jeung rakyat kudu geus ngahiji deui sabab ieu nagara awut-awutan teh kulantaran pamingpin geus teu percaya ka rakyatna rakyat geus teu percaya ka pamingpinna iya geus patukang tongong geus patojaiyah pamimpin ka kidul rakyat kakaler di mana rek benerna ieu nagara lamun geus kieu tah aing teh hayang ngahijikeun deui antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan gotong royong disebutna silih asah silih asuh jeung silih asih
geus eueuh ayeuna teh antara pamimpin jeung rakyat teh geus eueuh. Sok contohan ku anjeun pamimpin Otipati, contohan ku anjeun Semar rakyat supaya ngahiji deui ulah nepi ka pakia-kia. Lamun ngahiji antawis rakyat pamimpin jeung rakyatna ieu nagara madani mardotilah bakal kahontal ku sararea nyaeta nagara nu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja. Moal ngawujud lamun teu ngahiji rakyat jeung pamimpin. Eta kakuatan hiji negara, eta agungna negara lamun geus hiji pamimpin jeung rakyat. Ayana rumaos nyun. Rumaos pangersa. Sakitu ti aing. Sok ulah musik-musik ulah manik ngaudangkeun mancan turu. Ulah ngamomorekeun perjuangan kolot urang baheula. Ulah ngamomorekeun ulah rek ngahianat perjuangan kolot baheula anu paeh poso ngabelaan ieu nagara ngarebut kamerdekaan Semar. Otipati. Ti malanu penes di kersah yang domam para. Ayeuna kaluar tina ieu warugana dawala cahaya gilang gumilang. Daya sanesnya eta akina ieu dawala ramana Semar oge Otipati. Nyaeta Sang Hyang Tunggal ti alang-alang kumitir. Nur cahaya sesekaringwang. Nur cahaya sesekaringwang. Cahaya gilang gumilang. Kulit waru angan daru senengul. Alah bapak nah wing di dieu panjang caritana maju sing horeng kitu akina barudak anu hariwang beureun kayaan nagara cu sakitu we ti wasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit sakale di mudah-mudahan pangersana kulawarga besar pangersana bapak anu kagungan maksad sakulawargi sadana cing ditetepkeun rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu nongton, salamat anu ditonton sakali salamat tetep salamat. Ieu lalampahan urang pungkas ku kemang teu leutik